Sate acan ngadamel bireng hayu urang siap-siap heula meser bahan-bahana ka pasar. Urungkeun heula motorna. Sung OTW panginten jarakna aya 15 menitan. Tos dugi ka pasarna sareng mamah langsung we milarian tukang dagangna. Tos mendatan Surabi sareng bumbu-bumbuna hayu urang bayar heula. Halo teman-teman, tos dugi ka bumi hayu urang ka dapur. Tah panginten ieu bahan-bahana aya minyak, surabi, bawang daun, roiko, uyah, sareng tempe. Halo guys, janten lebetkeun heula tarigu kana wadah. Panginten saons cekap upami kanggo nyaliraeun mah. Teras lebetkeun uyah sacukupna wae. Meh rada gurih tambihan we roiko penyedap rasana. Supados seungit nganggo bawang daun, teras we tek-tekan bawang daunna sing aralitnya. Tos itu hijikeun we sareng tarigu bawang daunna. Tambihan cai herang sacukupna. Hijikeun we sareng tadi adonan, teras we diaduk-aduk nepi ka pas henteu anteng henteu encer. Tah sakieu ge panginten cekap adonanana. Dilajeng we ditambihan tempe meh rada enak jeung aya hiasan tek-tekanna nging arageung alalit we kos kieu panginten ukuranana. Teras hurungkeun we komporna. Kahade panaskeun heula minyakna. Pake surabina nu tos asaknya. Tah kieu ngajieuna, asupkeun heula surabina terus galo-galo jeung tarigu. Pululukan we tempe di luhurna, abuskeun we kana katelna. Tah hayu urang masak, kahade tingalikeun ulah diantep bisi katutungan. Tah sakieu we asakna, teras we dituuskeun. Tah tos janten tinggal di ngedawe komo bari berang-berang ningali cuaca anu cerah. Bumbuna bisa pake atom, aida atau rek make saos ge, rasana teh enak pisan. Ayu we nama urang di neda, rasana teh meuni nikmat kieu. Ieu mah kedah ngadaramel nyobian bireng anu rasana teh meuni enak pisan. Panginten sakitu wae video ti Abi ngadamel bireng nyaeta surabi anu digoreng make tarigu. Cekap sakieu ti abdi, hatur nuhun.